Amore, amore, su dimmi. Kar, orang mau gawang salam nih, mana rek nyaman tuh? Wih, naon tuh? Sopir anu di udara nulisnya make patelot. Coba tebak naon ta? Naon ya? Pilot. Bener. Orang ge boga wawangsana ya. Naon. Nerangkeun ngeunaan jalma nempikan video yogi. Coba tebak eta teh naon? Meni hese. Biologi manan. Tah bener. Marah ke naon Cia. ngalian sorangan. Orang ke ruang salamnya. Oh, salah. Juga orang salah. Kadieu. Kota pelajar celana, niat hirup jadi bagja. Coba. Naon ya? Hiji, dua, tilu. Jogja. Ngomong, marahnya nggak nyaho kabar semua. Emang serius jangan kan gerbang kemarin masih capek. Astagfirullahaladzim. Ayo tuh main barengan. Ayo. Assalamualaikum. Tentang lian. Gending marane kadaria. Arurang yang ngajenguk lah, masa rerencangan kergering arurang yang cengungkul. Naon wae nu nyeri li, eta geningan lengan maneh diperban. Karunya pisan orang nempo maneh. Lumayan parah sih, nepi tulang lengan orang patah, si sana mah paling muka luka ringan hungkul. Berarti geus teu bisa nyambung deui atuh telangana. Aya wae nya bisa atuh. Emang maneh kira lenganna copot gitu? Alip kalau ban main FF sih jadinya sengklek otak maneh. Emangnya sabaraha poe pamulihan kali? 2 nepi 3 bulan sih sigana. Geningan bisa gitu sih li, maneh teu hati-hati sih. Enggeus atuh babaturan kergering malah dicarekan. Kena naon, da orang lagi ceroboh, makanya orang ngajadikeun ieu pembelajaran. Marane oge kudu hati-hati nya. Iinditan ke negeri Cina, teu poho mampir ke kota Changsa. Ulah lengah lamun berkendara, teu meunang nasib sial badan sengsara. Nyanggeus ya urang mawakan kadaharan jikeun maneh. Kamu maneh merlukeun bantuan jikeun ngarepkeun bebeja ka urang wae nya. Geus jam sakieu ya, urang jeung Karisa kebetulan aya les kadang deui. Sarua urang oge, ayeuna geus aya jadwal ngedate jeung Tuan Putri. Amun kepentingan bisa dicarekan ku indungna. Nya orang oge rek istirahat, hatur nuhun pisan nya, marane geus daek ngajenguk urang. Sami-sami lian, tere cagernya supaya arurang bisa ulin deui. Nya Karisa, hati-hati nya. Dadah. Dadah lian. Itulah helmna kasep.
mana ngomongnya setengah-setengah. Cing heula atuh. Bebaturan urang karunya sia, manehna bogoh ka lalaki, lalakina malah bogoh ka awewe lain. Nah emangnya kunaon? Kok kunaon sih? Nya manehna liar kumaha carana move on, soalna enggeus boga lila pisan. Tuh, dateng ngadengikeun urang, geus bete. Ngomong sayang, ono tadi kan main game. Pacaran ditu jeung game. Di orang ge geus ada main game nah. Jeung game deui weh, teu naon dah, maneh teh sayang ka urangnya, geus teu peduli ka urangnya. Kok ngomongna kos kitu? Ieu dengekeun urang heula. Dina kulkas aya kadang naba jeung adik dibeakeun, geulis tong bendu atuh. Cinta gorengan ukur pikeun anjeun. Gelisnya awal bete deui, nanti gelisnya lu. Udah, masa remajana malah pepelukan? Cie kanyawan ya. Masa pepelukan tos kieu tuh. Wah. Gini marane kada dieu, lain keur les. Tadinya teh arek les, tapi akhirnya arurang ubah deui jadwalna. Ya enggak, ditu nu jomblo mah balik. Enggak bunuh pacaran wae. Ih, saha oge nu diganggu. Nembak manuk sama sasaran. Si penembak kerja ribeteng, umur segieu sekagum. Kan? Yang kayak diselingkuh ya kakak-kakak kadugum. Ayo sayang, tuan putriku nulis. Ada lagi gitu deh. Hayu